di jerona teh ieu teh pancadarma. Anu kahiji nyaeta ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Heuh. Nu kahiji lambangna teh bentang. Ari sifatna bentang teh nyaangan. Ai caangna bentang teu cieut kanu hideung teu ponteng kanu koneng. Adil rek ustad rek bangsat dicaangan ku bentang. Benar. Adil. Nah, tah ayeuna mah tibalik. Balik kumaha Pak? Anu dicaangan teh anu aya bentangan. We hungkul nu aya jabatan. Aya nu poekeun kalah beuki poe hirupna. Leres banget. Mata ku aing dicokot. Nu kaduana adil dan beradab. Lambang rante, lambang rantena buleud jeung kotak, anu buleud awewe, anu kotak lalaki. Hartina beda-beda tapi nggak hiji. Ulah nepi ka sapu nyere pegat simpai. Lalaki jeung awewe lir ibarat jangjang manuk. Lamun jangjangna sarua kuatna nyata manuk eta bakal ngapu nepi ka puncak saluhur-luhurna, tapi lamun potong hiji we maka moal bisa ngapung eta manuk. Anu katilu persatuan lambangna tangkal. Oh ai sifatna tangkal nyiuhan, tempat panyalindungan tina panas jeung tina hujan. Pan urang nyiuhan teh dina tangkal. Ngan dinu waktu ayeuna ieu tangkal teh akarna geus mulai coplok. Dipake ngiuhan di luhurna aya kalong modolan. Tah ieu teh geus diguna-gunakeun dina gawe. Anu kaopat nyaeta permusyawaratan jeung perwakilan anu kudu bijaksana. Ari banteng sifatna sosial, teu bisa hirup sosorangan. Tak ieu banteng teh ayeuna geus kudaga dieu jang. Teu kaok babaturanna rek naek ka luhur digadil ka handap deui. Silituan nu kuduna hirup sosial jadi sosorangan. Nu kalimat teh nyaeta keadilan keur kabeh rakyat. Oh, ieu adil. Adil. Aya lambangna pare jeung kapas. Hartina yen bangsa urang mah hirupna di tempat agraris. Kahirupanana nyaeta peternakan jeung pertanian. Beh dituna maritim, kahirupanana nyaeta perikanan. Geus diare-harekeun dengan ukur dijieun simbol. Teu dipakekeun kanu akhlak, dipake papaes, dipake slogan, aya dipake prak jang kahirupan henteu.